Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa istimalul matli nganggo kanden sipuh bidahabin kalawan emas au fiddatin atawa perak in katsura lamun akeh apa tilauhu sifuhani al-matli wa yaksulu lan hasil minhu saking al-matli apa syai'un perkara sawiji bi'ardihi kalawan den pento akene al-matli ala nari ing atase geni sini alan nari ing atase geni hadiah anu neme bieu kurang sadayana dilaksanakeun mudah-mudahan ganjaranna sing didumukeun khususna kanu neme keneh kanjengkeun samali pamungkan sim kuring kalebet salah sawios pun guru di Sinang Palai dina uang 400 kalangkung anjeunna ngantunkeun di dalam dunia wala sakitu mudah-mudahan barang anjeunna ngantunkeun di dalam dunia sing ditetepkeun iman Islam oge ngampura kalapatan kalayan fokus ngantunkeun ke husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kanggo salajengna masih meningakeun tentang mawain atanapi wawadahan jalanan sawadina minggu parantos kalangkung diuningakeun bahwa tesadayana wawadahan kenging dianggo aya wawadahan anu teu kenging dianggo baik ku pamaget maupun ku istri nyaeta wawadahan anu bahanna tina emas atanapi perak. Nah eta wawadahan anu teu kenging dianggo baik ku pamegat maupun ku istri. Bahkan cek saparina ulama mah sekalipun ngingu na oge teh kenging henteu dianggo mah ngan ngagaduhan hungkul disimpen we pajangan dina lamari ta eta teh sanaos ngingu na hungkul oge cenah parantos teh kenging parantos diharamkeun. Naon margina ittihadus syai' ittihadus syai' yajuru ila istimalihi tanmawi nginguna oge dina ngeunaan sareng wawadahan tina emas atanapi tina perak nginguna oge eta teh diharamkeun sabab bisi hayang make cenah oge teh nu pangadieulahkeun bisi hayang make. Kumaha cenah upami ari bahanna mah sanes emas sanes perak ieu teh ngan disipuh. Nah saya ning sipuhan disipuh ku emas atanapi disipuh ku perak tak upami sipuhanna saud di dieu wayah rumu istimalul matlihi bidahabin aw fiddatin haram nganggo wawadahan anu disipuh nah disipuh nama ku emas atanapi ku perak tapi haram soteh dengan catatan in kathurat tilauhu upami sipuhanna seueur kanal ciri kanal sipuhanana atanapi ciri sipuhan anu kanal wayah sulu minhu syai'un bi ardihi alana cirina sipuhanana anu kanal upami dideangkeun teh kana seuleut aya leleh berarti eta teh kanal sipuhanana tah sanaos sipuhan oge upami kanal mah sipuhanana eta teh tetep wae diharamkeun baik ku emas maupun ku perak sipuhanana mah ngan eta mah diharamkeun sote ala rijali al mukallafina wal khunasa waqtal ikhtiyar diharamkeun sote nganggo wawadahan nu disipuh ku emas atanapi ku perak bari kanal sipuhanana haram sote eta mah kapameget wa yahilu dzalikal madkur lin nisa'i ijma'an halal ari kanggo ka istri mah nganggo wawadahan anu disipuh ku emas atanapi ku perak tapi khusus kanggo istri
Upami pamaget mah sanaos barang sipuhan oge ka pamaget mah tetep diharamkeun upami kandel sipuhanana. Tah ari ka istri mah upami sipuhan mah eta teh sanaos kandel oge meunang ka istri halal baik wawadahan maupun anuan. Amuan tina bahan emas, bahan emas benang nate benang emas, tapi harus benang emas. Nah di nu di urang kan sepeda koneng eta benang emas teh. Ieu mah benang bahanna tina emas. Bahan dasarna tina emas, tah gaduh acuk ieu. Eta istri teh bahan dasarna teh benang teh benang emas. Mah ari ka istri mah teh sawios-wios haram sote ka pamuget. Margina ari emas mah pani nganggo emas, nganggo perhiasan emas, hanes wawadahan nupangna dimeunangkeun lantaran ari dianggo anggoan mah kalebetkeun kana perhiasan. Idamel perhiasan mah kanggo istri pan teu naon-naon, dimeunangkeun haram sote ka pamuget. Kade teh sok aya asa mokaha ieu haram nganggo kalung emas pamuget teh nya bukan dalam maksudna gitu disebut namahan kasep asa henteu sekarang geuneup mah geuneup we no herang teh emas ari kulit nama teh herang kulit nama anak we kulit nama gitu ngan bukan dalam maksudna eta teh diharamkeun baik di dama kalung di dama cincin ataupun di dama gelang gengge pamoget mah eta teh diharamkeun upami istri memang menangkeun ari istri mah sareng sari nu dimenangkeun teh sareng murang kalih pamuget. Sumawona murang kalih istri mah. Jadi ka pamuget oge ari murang kalih mah ari budak keneh mah meunang. Ngan ayeuna ngan teh sae nama sanaos ka pamuget sanaos ka budak oge ka murang kalih oge ari emas mah entong we. Nah, magina bisi kebiasaan, katanya. Nih nanti ngejak dewasa, ada boleh lagi. Oh, sok ku bapak, tak ku mamah di kangkalung emas ya budak teh. Jadi kebiasaan. Ada teh hayang ngake kangkalung emas geus dewasa teh. Padahal meunang teh kencan dewasa, budak teh aya geus dewasa mah teu meunang. Tamata sanaos meunang keur kamurang kalih pamuget meunang nganggo emas tapi ku emutan entong we gitu. Bisi kebiasaan eta budak teh hoyong di nganggo perhiasan emas. Sok sanaos memang dimeunangkeun keur ka budak pamuget mah. Tah upami ka istri mah eta mah bebas bagi sepuh bade murang kali eta dimeunangkeun nganggo perhiasan emas. Tapi dengan catatan eta jadi selama teu israf. Nah israf teh teu berlebihan. Upami berlebihanna innallaha la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lam. Saenyana Gusti Allah eta teh terasapeun kana israf. An israf teh leuwih israf. Lamun di Sunda mah israf mah kata nu make teuing. Nah, di mana kata make teuing israf teh nya. Gitu nama. Tapi aya gitu teh. Mada ulah nya. Sok urang ayeuna netepan ti isuk nepi ka lohor, ngadugdug netepan da teh sae. Sementara pamateh mah keluarga bareng keakan da teh sae. Eta israf disebutna getoh ngan getoh teuing tah lamun di Sunda mah ngomong teuing teh israf eta teh nu ngomong teuing teh. Ulah ngomong teuing mah sangajan saum. Nah, saum dugdug we saum, moal dinten saum. Ngan ibadah anu sanesna katoler-toler. Awon eta teh sae nya. Nah berlebihan teh ya. Beuh pamateh mah ulah ngagaduhan naon kebiasaan atanapi karajinan ngalaksanakeun saum moal dinten teras-terasan mangga ngan amanat ulama sok ulama kade ulah ngaganggu kana ibadah nu sanes kusabab sering saum moal dinten ngan ibadah nu sanes katoler-toler kantenan pamateh mah kasar katoler-toler tah eta mah jelas teh saena aja ari kitu mah saimang teu matak ngaganggu kana ibadah nu sanesna teh sawios saum moal dinten yaumad dahri saumnya eta siamad dahri teh gitu. Siamad dahri teh saum sainem-inem. Sapertos geuningan padilah kabari, kapadilah saum kaping hiji hayaku eta teh kasiamid dahri teh sami jeung saum sa taun camplem cenah. Nah urang mah alhamdulillah teh nya. Kaping hiji kamari dinten Ahad teh
Tapi namun saum itu salah satu nama kasihan jahri. Ya, sami sareng puasa satahun camplong. Ya udah mah insyaallah ngajam berarti ayeuna tarwiyah Arafah mah gitu nya. Tarwiyah Arafah mah ulah nepi ka lebaran teh saum-saum teh sapoe-poe acan. Kalau lebaran tadi teh puasa ya satu genangan tah. Kawin deui jadi di antawisna panginten kegiatan dina urang menjelang tarwiyah Arafah saja biti saum. Arafah nyata dirinya aya pasunatan setiap rengsek ngelaksanakeun netepan baik netepan fardu maupun netepan sunat disunatkeun maos takbir tilu wihan. Nah, sapali riwayat apalagi keterangan nyebutkeun tilu wihan takbirna teh. Bahkan aya di sunat takbir di mana ningali hewan anu sok dianggo kurban. Pas ka jalan ngabring aya domba Allahu akbar takbir sadenya beuna mah takbir aya sapi Allahu akbar atau tarik teh ieu bisa dicari batu lalunan dugi ka iraha takbirna ti subuh dinten Arafah ti subuh dinten Arafah dugi ka asar akhir tasrek. Berarti upami Salasa kaping 10na Rebo Kamis Jumaah. Nah, Jumaah takbir deh, Jumaah namanya. Jumaahna takbir. Jumaah asar. Nah, dinten Jumaah asar dirinya terakhir disunatkeun maos takbir. Nah, margina eta disebutna ayamut tasyrik. Nah, Rebo, Kamis, Jumaah, tilu dinten. Tata di antawisna salid meuning imam sakadar ngimutan bil hilap. Urang aya kegiatan anu disunatkeun dina menjelang atanapi mayunan saterasna widi kana perkawis tadi nyaeta meunang istri mah nganggo perhiasan emas tapi dengan catatan ulah israf ulah berlebihan. Sakumaha ukuran berlebihan teh disesuaikeun jeung huruf. Namun huruf teh kabiasaan di daerah eta. Lamun di daerah eta baik weh nganggo kang kalung setengah on. Kang kalung teh tos saon. Asa tigali ya saon di leuweung urang mah kalung saon saon teh israf disebutna berlebihan. Bahkan dina bab zakat ge geuningan emas anu saraos perhiasan ari berlebihan mah tetep wajib dizakatan. Ari berlebihan mah teu wajib zakat so teh upami henteu berlebihan. Emas perhiasan bari henteu berlebihan. Upami berlebihan mah saraos emas perhiasan paneta wajib zakat. Maka cek tadi innallaha la yuhibbul musrifin. Saenyana Gusti Allah eta teh terseupeun kan israf. Tah ieu oge nganggo emas anu disipuh nganggo wawadahan tapi disipuhna ku emas eta teh meunang ari kanggo para istri mah ngan upami para pamegat memang eta teu dimeunangkeun. Nah, sanaos ieu wawadahan teh sakadar disipuh ngan disipuhna ku emas balik kana sipuhanana. Rupina sakitu anu kadugikeun pakari waktu parantos Isra leresna masing-masing atau nyalafatna mudah-mudahan sing pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.